tiga. Oh, nya kembali. Yutruk galur tikaruhun. Harus Geoken hiji dua tilu betul. Sesuainya alhamdulillah. Margi itu merupakan simbol dina kehidupan. Tukang milali rizkinya eta suami. Alhamdulillah. Upami dina rizki mangrupi artos anu ageng tip ben upami sebagai tadi eta anu alit tuang keduaan gegel gerasok pasirkeun cekerna wios eta rizki anu baris dituangnya anu ageng mah disimpen ngan kade umat di mana tos kenging milik kedah biasa nulung kadu butuh nalangkan susah nomor hiji kan jantan ibu ramanya kade bager ya bumi sakana papatah tapi kedah dianggap ke diri hidup sok cepeng berduaan sok panangan sapertos tadi deui geura sok neng dihanap panangan anak ameh rada saya kana dokumentasina oh gitu tuh hayang ti luhur bisa sok gegel tambah di adu bibir gegel halal sok singkat neng hiji dua tilu gegel kokos kuduaan alah sok pokoknya mah hiji bali RT kan moal Pak RT gegel salah sapaleun sok 1 2 3 oh nya kembali kalung anyar isin atasnya alhamdulillahirobbilalamin paitan rajin sampai wah primbung senaran babetot pakaka masih kini ayah hiji bedanya sawer panganten mangrupikeun simbol atau vitalitas asih oke kudu janten ibu ramana bakalan kang murang kalina kalian simbol kang edurina mudah-mudahan jaga dina kehidupan di mana kagungan rizki biasa nulung buang butuh nalangkan susah ngawurkeun teh sanes kabulta bakal aya nu nuang nanya eta sapertos hayam sapertos saresna oge artos tentengan eta mah nya urang ge priyogi dina saweran aya permen nano rasana teh nya anu amis anu pait kok kitu dina kehidupan bager kare dina kehidupan rumah tangga teh salawasna amis teu salawasna pait tapi salira duaan si tiasa nah mayunan rumah tangga teh ku kasabaran bagernya di mana aya pabentar paham omat ulah wakarek wawartos kanu janten sepuh tapi ku hidup doaan di ayunina insyaallah sepuh mah nalingakeun kalian masih anu janganan sok lungsur bade dihanap bager pangantok nyaketan insyaallah seueur artos lagi saudara teh aya nu diawurkeun teh 888 nya insyaallah sok mana bacaan siap cenah dicenah gelar artosna ya walamilah urang rada digurudukeun hawatos kasadayana apunten urang sami-sami kawitan bismillahirrahmanirrahim yutruk galur tikaruhun oke gua tutuna mata ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun suluk gambaran siloka diri hidup ulah raka jongjongan mawa diri sing taliti satinca make pikiran mah ya pepelin sakuring pepelin diri sing lilir kacai jadi salawi kadarat mah jadi saloka mun hayang selamat diri di dunia ukur ngomara pepejelmanya asep sing repe rapi amin ya robbal alamin mugi gusti nang tayungan so panganten heula ngadeg bager payungna ditutupkeun sok
dipandu ke sekedap. Hiji, dua, pengantin siap. Hiji, dua, tilu, lung. Alhamdulillah. Kur awur sama si walatra. Hartosna di awur, awur. Hartosna di awur. Seculik di pengantin semraus. Jika dia menyorot nama ya akan bersiap berani jadi mau kemohon ada satu dimuliakan bersama segitu anu kapilutur pengantin memberikan adat budaya Sunda dipawit sumpah pengantin dua pinggung pegiat makanan sinaran saling pengantin mudah-mudahan ingat kita sungguhnya tina agama Allah kami lepaskan tina kebodohan sendiri bila ini taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian sedayana hatur punten panjenengan ngawakilan hujan kepulauan di Jepang sadayana sambil ngawilujengkeun oge saurna aya 10 kanen tuangeunana Bapak biasa dicicipi hidangan anu parantos tos sering sing ngaturkeun nuhun panginten ka pangarsa kasepuhan mangga biasa disepuhan sambil mohon biasa intinya foto intinya insyaallah saperlu seperti nggak biasa ngawilujengkeun ka panganten oge kangge kula wargi sadayana pilih bade ngiring foto sesama sareng panganten kangge kenangan atau ngopi dokumentasi di dokumentasi menjadi hari ini.